Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinarian ke dia Damang, Alhamdulillah. Kontak damang di dia. Mun geuring rumah sakit we. kamana wae Kang? Di dia we. Ya tuh punten. Naon? Cik punten ya, cai-cai tamu. Uing gerodak begitu mah, teu boga imah lain di dinya. Eh. Oh, Ieu imah saha? aya rarasan emang uing. Atuh pan anu boga imah masuk deket lawang diukna ge. Ya bebas kumaha nu boga imah naik di mana ge. Nah, make ngatur. Oh, gitu. Lain ya teh Kang. Uing teh keur boga masalah Masalah. nya Masalah naon? kamari ngajual cawu. Ya untung atuh meureun ngajual cawu. Oh, untung. Tapi da uing teh da sebenarnya mah teu salah sebenarnya mah. Kapanan cawu teh anakna. Heeh. Acan gede dijual ku uing teh. Da butuh lagi anak cawu. Heeh, nu meulina teh. Mulina teh dijual. Heeh. Dari ala wae si anak cawuna teh. Pas geus gede geus buahan cawuna geus kolot. Heeh. Dijual deui ka batur geus gede berarti heuh. Nya atuh salah. Nah, makin dijual di ka batur pan geus dijual. Dari kapan ngajualna ge anak atuh uing mah. Teu kapan atuh satangka atuh teh meureun. Heuh pantangkalna ge bakal anakan deui atuh Kang. Kapan nu geus dibeli teh nu eta nu mimiti. Lain bejakeun nya. Bisi aya anu nyusul ka dieu. Entong dibejakeun uing ka dieu hek. Nah, jadi ngaliwatkeun di dieu. Di kabawa uing ieu mah. Apa leunti ituna dirinya ka dieu? Waduh, kumaha atuh nya Kang? Teu apa leunti ka dieu? Nya meureunna bakal nyusul cenah. Ah, atuh cilak kopi uing ka bawa-bawa ieu mah. Milu kacai heula nya. Naon kecai? Hayang modal. Si eta ka dieu teh. Di perlindungan, coba minta duit, coba yang modal. Ya kan? Dia juga jangan bau di dia mah. Si eta aya yang masalah nanti.